Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna simkuring nuju di sekolah, hamin beberapa jam kanggo ka Jogja. Doakeun alas ya, doakeun jeung salaman. Naon Agus ah? Sidik nah teh jeung Jujuin. Dik. Hujan guys. Jadi di mana sih? Jadi orang teh teman baso di rumah makan SR. Ara bebekalan we teh. Ya bebekalan guys. Ara sareng naon Ara? Aya naon? Sareng chicken dinner. Ya belum ya. IPS dulu. Abdi sareng Rolando. Jangan man, habis sareng. Belum tetangga sebelah. Jantan orang Thailand di masjid Al-Ghifari. Tapi abis peristirahatan kedua. Lagi nanti kemana orang teh? Atasnya langsung Magelang ke rumah makan langsung rumah makan orang Utara. 4 jam deh. 4 jam deh makanan bentuk pasti. Ya lo di glowing gitu. Kita tak berpisah. Maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Jantan ayeuna orang teh nuju di rumah makan orang Utara. Kosong kene peristirahatan kapilu tinggal kosong kene ku sabab orang teh nepina gancang teuing. Kuduna nepi jam 4 ieu nepi setengah 2. Jantan orang teh ayeuna tinggal mandi. Ayeuna teh nuju di perjalanan bade gerbang bade lepas ka Candi Borobudur. Hari kelas urang naik teh tacan ka dieu nya nembe urang we opatan ke dieu teh. Nuju ngantosan ieu teh. Tong hilat di like, komen, sareng subscribe. Tong di skip nya, tong sampai di skip. Di Candi Borobudur teh nyata non candi agama Buddha anu terbesar di dunia. Jadi dijadikan salah satu warisan dunia ku UNESCO, guys. Dibangun pada abad 8 di pemerintahan Satyendra. Janten sanajan orang tadi capek dihandak 100 baraha tangga 120 hiji tangga, tapi sadayana kabayar ayeuna. Kurang leuwihnya eta teh soalna urang gitu soalna. Mana ngitungna bari ngos-ngosan. Janten ayeuna urang nuju di museum. Aduh ya musikna rada tarik.
meluncur kabes. Alah, hamputan iya abi tak aya panonton. Mana ya teh? Kita tas di museum. Kayaknya bade angkat kabus. Pasti kita berkamanya. Ya teh badai ka Merapi. Merapi naik jeep. Mohon kata logo putrinya. Sini gak bisa kalau tadi ngasih itu kita. Cangkel salah. Jauh ya ayahnya di Merapi. Kurang sadaya nuju milarian Jeep anu nomor 65. Sigana jauh. Emang. Nya. Seorang guys, milarian Jeep na guys. Jantan ayeuna orang teh nuju di Merapi, ayeuna teh orang teh bade angkat kukurilingan di nya salingkungan Merapi ge nya eta. Naik jeep jantan tong hilap di like, komen, dan subscribe. Jantan ayeuna orang teh nuju di museum Kecil wajah meraut sedih, siapa yang berlayar pergi melatihmu sendiri, menertawakan sunyi sampai hatimu lupa, terbiasa perih. Kecil seorang penipu mahir, sehingga tak ada lagi tanya apakah kau tak apa, menertawakan rintik. Jalan-jalan tapi lupa rekaman. Bang? Nuju naon itu, nuju naon, nuju mang. Ayam. Enak. Yang hanyakal dari pasarnya. Tapi enak. Lumayan ganjel. Ayam 20-an. Batemanya. Ayam 20-an ya. Yuk. Jelaswan ya. Jadinya.
Abi mah atas. Beri ke atas. Masih kena Ini acak-acakan. tacan, iya gerak. Kene anu acan, jadi acak-acakan kene guys. Atas taking langsung sarapan breakfast. Terus atas breakfast meser oleh-oleh meser bapia. Terus nah pas terus di bapia mana? Demata. Nya Demata. Terus di Demata langsung ke pantai. Gitu. Nya mah ada kali lah, ka resto heula. Nya kalau nawa Nya tuh abi aya jadwalna. nya. Terus lah gitu nya guys. Terus Ndak deh kan ulah lah. tuh. Di Arca. Steve Jobs nya. Steve Jobs. Terus dia aya Dahlan Iskan, aya Basuki Cahayapurnama. Padahlan, halo Padahlan. Ya. Halo Pak Jadi Rok. Ya. Jadi orang bisa motokol. Ya di mana? Ya terus. Ayo guys. Tadi Demata hiji atos, dua li atos, ayo nawe Demata dua. Sebentar guys, atosnya guys. Ayeuna urang atos nyampe di restoran El Resto. Jadi ieu teh nyuguhkeun pengalaman jika di pesawat sembari bari tuang. Nyap ya. Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun turun. Ketika dunia saling membantu, lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia
sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Badewi pokoknya mah. Jadi hatur nuhun kanu tos nonton nepi tamat tong hilap naon